A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelema nu ngarusakanna pahurmatan puasa kujima maka nyana ngarusak diri ngaku maksiat. Hendak bulan puasa marada menghindar ti pamajikan, besi pamajikan ngongkong, besi pamajikan ngebledeh. Nyawa sorangan pan lalaki mah teu meunang manggih nu ngongkong-ngongkong. Lamun lalaki laku si eta, atuh teu sakabeh lalaki. Si eta mah boro-boro jelema ngongkong kebongongkong. Oper normal. Pala sabah maka ngamunasabahan ayuf dia. Oh yen tah nebus yang man nafsahu hingga wakeman tebuslah. Ima bi'izki raqabatin nakalane kalawan ngamerdekakeun kaula. Oh hari urang mah raqabah teh di Arab hese ayeuna mah elat li anna man ataqa raqabatan kana satuhune wong kang ngamerdekakeun yaman ing kaula ataqallahu lahu maka ngamerdekakeun sapa Allah lahu kademat bikul ya'udmin minha kalawan saban-saban anggahota saking raqabah udwan minhu ing anggahota kang tetep saking mat minan nari saking neraka hatal farji bil farji malah farji kalawan farji itu bahasa Arab, bahasa orang nama galawan panjang lugotna panjang bil farji adal farji teh mana nate malah lugotan dah ulai nak lugotan ke malah surabi kang belah kang ana cengkeh ing dalam lebete. Ih nang di guru saya takos gitu ge. Ngaja-aja nyin hese teh. Aduh, jadi malah surabi kang munuu kang belah kang ana cengkeh ing dalam lebete. Kang hanet mun di toilet. Panjang kota 17 tahun ke atas. Macam-macam beta guru ngelugotan deh. Dalilna ngamerdekakeun kaula teh sebab alasanana jelema nu ngamerdekakeun kaula yakni abid Allah bakal ngamerdekakeun kamanehanana dengan tiap anggahota ti kaula jadi ngamerdekakeun ka anggahota ti jelema nu ngamerdekakeunana. Masya Allah, merdeka teh bebas tina neraka sehingga farji bil farji. Raqabah teh wa imma bisawmi lanana kalane kalawan puasa atau ditebusna waktu munjima bulan Ramadan ku puasana syahraini mutawaliyain kalawan rong bulan kang nuli karon 2 bulan berturut-turut. Berat liana bidzalika kana satuhuna iku tetep ing dalem mangkono saum muqabalatan au pada-padepan bijinsil jinayah kalawan jenis jinayah li annahu kana satuhuna wa lama afsada yauman
kusama ngarusak kasimaning sadina kana maka ana yaman kaman afsada syahra ku kaya wong kang ngarusak yaman ing sabulan kullahu sakabeh syahra ya Allah antak orang puasa gede poe sarua jeung puasa satau ngawalan teh li annahu ka ibadatin wahidah nasatuhuna syahra iku kaya ibadah kang suwiji mandak bakulipa maka den supri di perdiaman bisyahrain kalawan rong bulan ala sabilil mudha'afah ing astasada dalan nikal zajron lahu zajron kena arah alas itu malas lahu kade uman kena arah malas tiklan adawa kena ngaraksa kade uman adawa disombral kena arah nyiksa kade uman wa imma bil utamilan nagalane galawan awe papanganan liana fihi kana satuna ikut tetep ing dalam it'am muqabalata kulli yaumin apa depan saban-saban dina minas sinin king pirang-pirang tahun bi ut'ami miskin kalawan awe papanganan ing miskin urang ngahararese nyanyangan elat-elat ulama mababarian gorehel urang mun ulama nu jarago deuk ka rumah hadhihi kifaratu man aftara kaudawi kila kifarat iku kifarat wong kang buka yaman amidan halemah mukhtaran tur kang karep derek dewek ina hari Ramadan ing dalam awan bulan Ramadan bijima'in kalawan jima' ieu kifarat teh tebusan ngaparatan jelema anu buka ngahajat tur karep dewek dina beurang bulan Ramadan ku ngalaksanakeun jima disiksa penyiksaan anak hiji ngamerdekakeun budak budak nage puasa 2 bulan berturut-turut teu kuat atuh geus mereka daharan 60 miskin eta adalah sebagai balasan siksaan jelema nolak tilu ke pemajikan anak disiksa ku Allah siksaan anak kudu make muhalil teu meunang rujuk eta bentuk siksaan teu beurang balik deui atuh sebabnya na geus ngababarikeun nalak hiji bisa rujuk 2 bisa rujuk 3 mah teu bisa siksaan teh kuba gampang amat atuh nya mere-mere tolak teh ngajatuhkeun tolak teh diwarah jadi zajron teh nyiksa sekaligus ngawarah ulah supaya deui nyana geus bake muhalil bisi aya anu talak 3 sing ade teu meunang rujuk kudu make muhalil idah heula awewena aju make muhalil besi butuh muhalil aya geus siap aja lah tuh ya Allah ya Rabbi mau upload apa tuh tahlilul labdi wallahu a'lam bissawab.